dunia ngagaduhan gelar di antawisna nyaeta darul masalah. Naon cenah? Darul masalah. Dunia mah sumberna masalah. Saha anu teu gaduh masalah di alam dunia? Sadana ge gaduh. Leres henteu? Kiai gaduh masalah henteu? Gaduh kumaha santrina supaya sukses belajarna. Santri gaduh masalah henteu? Gaduh talaran ini ono. Eta teh lieur, leres. Nah, nu mawi sadana ge gaduh masalah. Aya salakina bager, lemah lembut salakina teh. Bebebe tarawani kasar. Ngan teu boga gawe, ngajedog we di imah. Aya nu kitu aya. Aya salakina bager, kasep, beunghar, ngan galak jeung beger wae. Aya nu kitu. Mending anu bager sopan teu boga gawe, mending nu kasep galak jeung bager, mending nu mana? Mending nu mana, Bu? Dunya mah kitu. Aya salakina bager, kasep, beunghar, budakna edan. Naon cenah? Budakna edan. Aduh, saminggu sakali kadang-kadang ditebus di polsek. Karena narkoba mah mabok jeung sajabana. Ku budak dilieurekeun. Aya nu kitu budak nu badegong aya. Aya salakina bager, nyaahan, beunghar, budakna bager mitoha edan. Aya teu mitoha nu edan? Aya ikut campur kana urusan rumah tangga anak teh. Nepi ka imah-imah wae kudu nying hareup ka mana gitu. Lieur naon masalahna mitoha. Aya salaki bager, terus salakina teh nyahan beunghar, budakna bager mitoha bager geringan teureun-eureun. Ka rumah sakit unggal minggu dicuci darah jeung sajabana. Tah kitu dunya mah naon cenah? Sumberna masalah. Leres teu? Hiji tah dunya mah sumberna masalah. Anu kadua mah dunya mah tempatna kariweuh. Naon cenah? Bujangan riweuh henteu bujangan. Riweuh neangan jodoh. Nepi ka neangan tina Facebook, neangan tina Instagram, neangan tina Twitter, neangan tina darting, neangan tina ini ono. Bebenyit geus apal bangsa nu kitu patut. Neangan jodoh ka itu ka dieu riweuh henteu? Ger we boga jodoh. Rek kawin riweuh henteu? Riweuh kudu nyewa panggung, kudu nyewa son, kudu itu ini ono hias onang jeung sajabana riweuh henteu? Geus kitu teh cicing di mitoha riweuh henteu? Mitoha teh atuh kadang-kadang mimiti kasep mimiti ka budak teh ka panganten teh aya lila-lila teh digawe mah sieu ka ditu langsung padahal eueuh hayam padahal nyirang minan tuh ger we aya nama bapak aya nama urang ngontrak riweuh teu tiap bulan 500.000 teh 600 teu karaos geus we aya nama urang nyicil di perumahan riweuh teu? Terus teu boga budak wae riweuh teu? Teu boga budak wae geus gaya anunya itu sajabana gaya kupu-kupu sajabana. Geus breng ka ditu obat teu cager boga budak. Ger boga budak di riweuh teu? Tah mah maraneh sia riweuh teh. Riweuh. Di pasantren mentaan duit. Geus datang ka imah lain bantuan inung maraneh mah. Nyo HP pagawean teh. Oprek we HP pagawean teh. Aya nu kitu di dieu santri. Anu mana di mana? Astagfirullah.
Dangukeun Pak Ustad gaduh murang kalih namina Anissa Laila Mahmudah. Ya. Upami budak hayang bager nya batosan ka mamahnya kasarana budak hayang bager bacakeun tiap bobo kulhu 3 kali cepil ka tohu bacakeun kulhu 3 kali cepil ka eta budak bakal bager. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yulad. Qul huwallahu. Dieupun kana naon? Dieupun kana naon? Seuli belah mana? Sabaraha kali? Lamun budak hayang can cicing. Lamun budak hayang kuat keyakinanana, keimananana, macana diilapi kuresin 3 kali. Sabaraha kali cenah? Tiupkeun kana naon? Kana munanana. Naon kana naon cenah? Bismillahirrahmanirrahim. Eta budak bakal kuat ka keyakinanana, keimananana. Ayeuna zaman geus kieu, matak aya adomna ning apa teh? Allahumma biquwati minal imani wal islam fi hadza zamani ya Allah rabbal alamin. Harapan teu Gusti eta mah adoman santri sajang. Mugi Gusti maparingkeun kakiatan diri abdi tina iman sareng Islam tina gogoda ieu zaman. Harapan teu? Aduh, mata kudu doa eta teh ieu aya teh zaman geus ruksak. Kumaha gaul untung gimana nih nyalantri. Gaul jeung tukang areng ka bawah hideung. Tak gaul jeung tukang minyak seungit ka bawah. Kade mata dina Facebook aya laguna kudu apa sarea pergaulan tah. Istri gelis urang gunung baulisu. 3 bulan manehna cicing di Bandung. Diwari mojang gelis siga nu linglung. Make pakaian anu ngararatung. Kasieun katinggalan zaman. Kasieun zaman. Butuh di beremang hirup di ancingan. Disidik-sidik siga curi jarian. Ngaku nama masih perawan. Padahal masih ening mineng nyolian. Beginilah eta mendengar gedean. Bebe jambak kekolot disentuh engan. Neng gelis Pak Ustad sejak papatan. Omatullah loba teuing ulin penting. Sabab penting loba jalma nu teu eling. Nu ngarusak besi kutang jeung seleting. Bingung aja nih barudak kieu mah teh ka mana ibu-ibuna eta nya. Allahu Akbar. Keun bae. Tah, lamun budak hayang cerdas, tanya penting. Hayang cerdas henteu? Bacakeun ayat kursi 3 kali. Sabaraha kali? 3 kali. Ditiupkeun tina mun-munan nepi kana sampean. Budak teh bakal kumaha cenah? Cerdas. Budak teh bakal naon cenah? Cerdas. Nya eta pun anak di Al Musri Cianjur, masantren, alhamdulillah
lomba di Cianjur juara sa Cianjur pan qiraatul kutub pan balagoh. Terus gitu lomba sa Jawa Barat di Tasik juara kahiji pan qiraatul kutub pan balagoh. Terus naik ke nasional di Jambi juara kahiji sami pan balagoh. Tuh, matak budakna pinter bapak nage. Hayang ilmu laduni hoyong teu. Sok tuliskeun penting barudak mah tuliskeun hei. Sok tuliskeun. Sok barudak mah keur ngaraji. Ibu-ibu seratkeun ibu penting ieu ilmu eta. Ilmu ieu supaya nerap ilmu teh. Sok aya teh jangan nulisna. Sok dina HP naon we. Supaya teu pohoan, sok tulis. Siap. Oh. Ingat. Oh, ingat. Sok we baheula awal awami. Ieu sok nara awami tara. Iklam ana awamila ngasa kitu iklam ana awamila ngasa kitu teu loba. Teruskeun iklam ana awamila iklam ana awamila iklam ana awamila iklam apek teh katalar maju seetik iklam ana awamila pinahwi mi'atun amilin samungkeun iklam ana awamila pinahwi mi'atun amilin apa ti mana kusabab diingat osok nararkib tara di dieu osok narkib tara acan narkibnya sok dah hese narkib teh ba huruf jar ismi majrur huruf jar alamat jarna kasor dohir ismi mudhof alohi mudhof pilih huruf jar alamat jarna kasor dohir ar-rahmani jadi sifat kahiji tidak lapat Allah ada sifat huruf anut kana musuf alehna jar sifatna huruf jar alamat jarna kasor dohir Himi jadi sifat kedua tina lapan Allah. Sifat kudu anu tong supayana musuf aya najar sifatna kudu amal kasuwe. Sok brang. Bisa teh diingat. Nu asli namanya nu asina ye. Sok sadayana lamun katalar bacakeun tiap bada salat Allahumma alimni majahiltu. Sebarang Allahumma alimni majahiltu wa alimni makna situ. Sebarang Allahumma alimni majahiltu wa alimni makna situ. Baca sawadal. Wedal Senin 4, wedal Salasa 3, wedal Rebo 7, wedal Kemis 8, udah Jumaah, genep, udah Sabtu, 8, udah Minggu, 5. Harapan teh? Teu apa deui bebenyit deui. Mun budak hayang, ya khusus ke awewe, damukeun ieu penting ya. Khusus awewe supaya teu jinah. Supaya parawan ting-ting teu pernah diuji coba heula. Ya. Pan ayeuna mah usum parabola. Naon parabola teh? Apa? Bacakeun ina angjalnahu 3 kali pasahir. 3 kali belah katuhu, 3 kali belah. Bismillahirrahmanirrahim angjalnahu. Sabaraha kali? Eta mah moal bisa diperkosa bakal gadis. Tukang bogoh natenya dibawa ke kuburan. Wah, dilaan cara mah bisa pageuh we kita. Kajene gitu bisa diperkosa pokoknya. Hebat ya mah barokah tina naon ina angjalnahu. Mun bisa maneh ieu tah eta barudak awewe ciri tiup masing-masing nyup baturan kadinya. Tiupan ayeuna angjalnahu. Bisi ge maneh ke diheureuyan ku santri lalaki ge teh. Moal gadis terus. Naon cenah? Gadis. Mata mudah-mudahan ieu cingkara radis sadayana cing jadi parawan ting-ting sadayana. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil halqi kullihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil halqi kullihim Allahumma sholli wa sallim wa barik lanjut aduh bisi puting teuing sangokeun urang teh ieu teh naon cenah mau mensyukuri memperingati naon cenah Agustus kemerdekaan negara Republik Indonesia. Naon ari arti syukur sok ka dieu hei ka dieu kabeh heula ada moal lila paling 2 jam deui. Ari arti syukur teh ngajalankeun nikmat-nikmati Allah sesuai jeung kehendak Gusti Allah. Si Neng dibere tudung 3 ku Pak Ustad. Ai papangi Neng ka mana tudung teu dipake cocok balong Pak Ustad. Dipake tudung sangu hiji dipake reregan bendum mah Pak Ustad. Gitu. Ya urang dibere panon. Loba lalajo sinetron, loba maca Quran. Sing jujur loba lalajo sinetron, loba maca Quran. Gitu. Tos syukur kemerdekaan. Yo baheula mah bisa yang apa riwayat. Baheula nini Pak Ustad ngadongengkeun maonah. Ieu dongengna teh cenah. Baheula mah baju teh teu siga ayeuna halus harade teh ieu. Baheula mah tina karet. Naon cenah? Disebutna baju gebang. Baju naon cenah? Berang panas peuting tiris. Aya deui baju anu gantina disebutna baju tina karunggoni, disebutna baju kadut. Baju naon cenah? Apal ieu mah. Sok dipareasikeun kaluhurna kadut, kahanapna gebang disebut baju dutbang. Baju naon cenah? Tang ayeuna kudu syukuran ieu baju teh anu nutupan aurat. Anu naon? Mun bisa mah di cadaran teh kudu di masker ceuk. Mending di cadar. Nah, di masker mah teu meunang ganjaran aya di cadar mah bogo kenging ganjaran. Jabaning huntu pohang moal katingali. Bibir jeding moal katingali aya nu bau-bau kahalangan. Ternyata ieu si cadar teh bakal ngahalangan kana debu-debu kana penyakit matak meninggi di caladar. Naon cenah? Kade nitip ka sadayana ieu ye. Hei, nitip ka sadayana terutama ieu ka istri-istri umat ulah make pakaian zaman ayeuna anu garelo. Zaman ayeuna naon cenah? Anu garelo. Lain ti urang ti luar negeri itu. Aya anu disebut lekmong. Naon lekmong? Sing tarik. Aya tongmong. Naon tongmong? Aya jalmong. Naon jalmong? Jalmong naon? Ulah diturutan. Aya pingmong. Naon pingmong? Engke deui sakedeung deui nyieun mekmong. Eta bahaya mah teh. Bahaya eta mah. Tuh siapa ada babanya ki arapa kana mekmong ya. Udah geuleuh. Kade. Tah syukuran aya namanya
komo santri mah uwi ka bumi teh ulah lesot kurudung. Ulah lesot naon? Kurudung. Ye, istri anu mah santri mah mahal. Mahal. Sabab naon jabanang soleh teh, solehah teh jabaning pinter ngaji. Nu hayangeun age moal sembarangan. Urang mah ece ibu-ibu kudu jadi istri yang terbaik, istri yang solehah, istri yang berpredikat, istri mukmin sejati. Oke? Ini baru daki aja kacau aja dia. Bayang. Naon deui baheula mah dahar teh baheula ucuk punini baheula mah dahar teh jeung ongok. You understand ongok? Naon cing ongok teh? Para budak. Para budak. Ujung naon deui kadang-kadang gedang diasakan teh. Ayeuna mah edek Kentucky Fried Chicken, hoka-hoka bento, lotek, ayeuna mah erek soto Betawi, erek naon. Anu penting mah halalan thayyiban. Naon cenah? Halalan thayyiban. Ulah wani-wani usaha ladang ngabohong. Ari HP halus, halus pisan. Pernah tibubut, pernah 20 kali tibubut. Gerjual meuli diasupkeun kana beuteung, sarua jeung ngasupkeun ruhak neraka kana beuteung anak jeung pamajikan. Mata kudu jujur. Naon deui? Baheula mah sakola teh hese, ece. Sakola teh baheula mah ngasaukur SR. Naon cenah? SR. Rada luhur teh keur para demang, keur para anak-anak pejabat aya ngaranna deporpola. Naon cenah? Kudu arapa ilaing teh. Sebab naon? Sabab sejarah kemerdekaan teh ieu teh sapotos kieu. Mata ke urang apal ayeuna mah sakola ti miti PAUD nepi ka S3 urang gampang di mana-mana mudah di pesantren ge aya. Mata doakeun ieu pesantren Amuksi ceung langkung hebat. Ceung langkung dahsyat. Kana anak Pak Ustad cing seueur rezekina ageng milikna.